Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui dina channel Api Handy Official. Insyaallah dina dangat ayeuna urang medar perkawis tarjamahan. Satecan dikawitan sim kuring umajak kasadayana kanggo nga-like, comment, and subscribe Api Handy Official. Iya, oke, urang sami-sami pedar perkawis tarjamahan. Naon nu dimaksud narjemahkeun teh? Narjemahkeun nyaeta hiji kagiatan narjemahkeun tina hiji basa kana basa nu lain. Contona tina basa Sunda kana basa Indonesia atanapi sabalikna. Atanapi oge disebut proses alih bahasa. Nah, nu namina narjamahkeun basa teh teu bisa sembarangan. Teu sakabeh kecap dina basa Sunda atawa basa Indonesia bisa diterjemahkeun persis. Tapi nu penting mah makna tina basa asalna teu lepas. Oke, kagiatan narjamahkeun bisa dilakukan ku hiji jalma ka jalma nu lain. Tah eta perkawis wangenan tarjamahan. Nu salajengna aya sababaraha aturan dina narjemahkeun teh. Nu kahiji narjemahkeun ngan sakecap. Nyaeta ditarjamahkeun dumasar kana kamus tah aya nu dirobah sabab hartina bakal sarua persis jeung harti asalna. Contona kecap dahar atanapi tuang atanapi neda dina basa Sunda basa Indonesiana makan. Ulin dina basa Sunda basa Indonesiana bermain. Contona indit, angkat, mios, pergi dina basa Indonesia. Datang, datang atanapi sumping atanapi dongkap. Gigi, waos atanapi huntu nya bahasa ieu nama. Lajeng mata diterjemahkan janten soca, hidung janten pangambung. Tah eta narjemahkeun perkecap. Nah, anu salajengna aya narjemahkeun kalimat. Narjemahkeun kalimat teu bisa salawasna sakecap-sakecap, tapi kudu merhatikeun maksud nu aya dina eta kalimah asalna. Komo deui mun urang manggih istilah-istilah anu khusus kayaning babasan atawa paribasa nu sok disebut ungkapan tea. Nah, nu salajengna mun aya kalimat paribasa satekah polah urang kudu neangan sasaruaana dina basa nu jadi tarjamahanana. Lamun teu kapanggih kalimat eta teu kudu dirobah sabab bisa ngaganggu. Contona dina paribasa atanapi babasan basa Sunda aya heueuh buek. Teu bisa ku urang ditarjamahkeunnya jadi iyah-iyah burung hantu. Sabab hartina bakal beda gitu. Nah, bisa diterjemahkeun ku urang teh heueuh buek teh jadi bilang mengerti padahal tidak. Atanapi unggah balai watangan diterjemahkeun ku urang teh naik ke balai batang. Salah padahal unggah balai watangan teh lamun diterjemahkeun hartina penjara. Salajengna contona mangga sing kekengingan taruang teh diterjemahkeun ku urang teh dipaksakeun silahkan yang dapat pada makannya bakal jadi teu raoseun hartina. Lah nu bener mah silahkan dimakan. Tah eta salah sawios contohna. Atanapi contoh nu sajana deui rumah sakit ku urang diterjemahkeun dipaksakeun jadi bumi teu damang pan jadi salah hartina. Atanapi rumah makan jadi bumi tuang hartina bakal salah bakal lepat. Oke. Narjemahkeun teh aya padika atanapi aturanana. Pangpangna kudu boga kamampuh dina basa nu rek diterjemahkeunana. Upamana wae urang teh rek narjemahkeun basa Sunda kana basa Inggris. Tangtu wae urang teh kudu mampuh basa Sunda jeung mampuh oge basa Inggris.
Nah, aya 3 kamampuh nu kudu kacangking lamun urang rek narjemahkeun. Nu kahiji naon? Nu kahiji teh anu disebut kamampuh gramatikal. Naon ari kamampuh gramatikal teh? Kamampuh gramatikal nyaeta bisa maham pangaweruh ngeunaan kakecapan, nyusun kalimah, nyusun ejaan, jeung paragraf nepi ka informasi nu rek ditepikeun teh bisa ditepikeun. Nu salajengna aya nu disebut kamampuh sosiolinguistik. Nyaeta bisa maham ngeunaan kalungguhan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Upamana wae dina basa Sunda aya istilah kacapi, nah aya dina basa Inggrisna moal apan kacapi teh teu aya dina kakecapan basa Inggris, otomatis moal aya istilah kacapi dina basa Inggris mah. Anu salajengna aya nu disebut kamampuh semantik. Nyaeta kamampuh dina ngaguar harti jeung makna teks nu rek ditarjemahkeun. Umpamana wae dina basa Sunda aya babasan kurung batok. Naon tarjamahan dina basa Indonesiana? Nah bisa mun ditarjemahkeun sangkan jadi tempurung kelapa. Tangtu we ditarjemahkeunna teh kudu jadi bagai katak dalam tempurung nu hartina sarua jeung kurung batok. Nyaeta langka init-initan kitu tah kurung batok teh. Ku kituna unggal teks teh aya nu bisa diterjemahkeun, aya oge anu henteu. Tah eta nu disebut kamampuh semantik. Nah, oge anu bakal mangaruhan kana proses terjemahan teh aya nu disebut kecap serepan. Naon ari kecap serepan teh? Nyaeta kecap-kecap dina basa Sunda nu asalna atanapi kapangaruhan ku basa sejen. Dumasar kana tahapanana integrasina kecap serepan teh bisa dipasing-pasing jadi 2 golongan. Anu kahiji unsur serepan anu acan sagemblengna kaserep kana basa Sunda. Contona sapertos kecap satelkok, tipi, dipidi, komputer. Eta kecap teh dipake dina basa Sunda, tapi cara ngucapkeunana masih kene nurutkeun basa aslina. Anu kaduana unsur serepan anu ucapanana jeung nuliskeunana geus luyu jeung basa Sunda. Contoh kecap serepan. Kecap serepan dina basa Walanda aya kecap hemoglobin jadi hemoglobin. Aya kecap tina basa Sangsekerta castra nuliskeunna jadi sastra. Tina basa Arab aya akhir ditulis jadi akhir. Dina Inggris aya fase nuliskeunana fase. Oke, eta perkawis kecap serepan. Salajengna aya oge paribasa tarjamahan. Contohna paribasa tina basa Indonesia. Ada ulang. Nah, jadi karena ada ulang, ada udang di balik batu. Nah, ditarjemahkeun kana basa Sunda aya hurang hanapeun batu. Aya oge paribasa tina basa Arab, innallaha ma'asyabirin. Nu sabar kakasih Gusti. Lamun tina basa Inggris mah nu jelas aya time is money. Waktu teh sarua jeung duit. Lamun tina basa Jawa ge aya Adam lali tapel. Poho kawiwitan atanapi poho kana asal usul. Nah, ieu salah sawios contoh tarjamahan dina basa Indonesia. Kegiatan Piala Dunia olahraga sepak bola dilaksanakan 4 tahun sekali. Diterjemahkan ku urang teh. Kegiatan Piala Dunia olahraga menbal dilaksanakan 4 tahun sakali. Eta contohna. Aya contoh nu lain oge. Tina basa Sunda hoyong tuang naon diterjemahkan kana basa Indonesia mau makan apa, atau suareg diterjemahkan jadi sudah kenyang. Eta teh naon? Itu apa? Ulah cerik wae atuh, jangan nangis terus dong. Manigelis gitu anjeunna teh, cantik banget kamu. Nging, nyontohan teu balik, jangan mengajari yang tidak benar. Tah,
Contoh perkecapna contohna aya deui. Buuk jadi rambut, lengan jadi tangan, suku jadi kaki, irung jadi hidung, panon jadi mata, lempang jadi jalan, seri jadi senyum, cicing diam, lungguh pendiam, babar lahir, ayeuna sekarang sono rindu. Tah para wargi sadayana rupina pedaran perkawis tarjamahan teh parantos didugikeun. Atuh simkuring sekali di umajak kanggo balarea. Ulah hilap like, comment, and subscribe Api Handy Official. Rupina sakitu pedaran dina danget ayeuna bobo sapanon carang sapakan mugia jembar pangapunten. Cag ah.